Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Meilan Intan Putri dari SMP 2 Cileunyi, Gugus 5. Di sini aku akan membacakan naskah drama yang terinspirasi dari dongeng Nyaba Ka Leuweung Sancang. Aku juga bakal memberitahu tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Ada Dadan, Asep, Udin, Dika, Ujang, Dedi, Pak Robi, dan Mang Badir. Udin, kumaha Sep, janten piknik ka Curug Sawer teh. Seueur nu kedah diuruskeun, nya janten meren, da saurna mah. Tapi duka tah nu sanesna tos wawartos atawa teu acan ka ibu ramana. Hayu urang uruskeun heula, naon wae nu kedah diuruskeun. Ah, naha, keut masak ayeuna. Kan liren sakolana ge 2 minggu deui, ket timbelana hararasem atuh. Har, si Ujang mah mikiran we patuangan da. Ieu teh nyarioskeun nu kedah disiapkeun ti ayeuna. Ieu teh bade ameng ka Curug Sawer. Tong disamikeun sareng lebet ka imah hantu. Kantun meser karcis langsung lebet, da Curug Sawer teh kedah aya persyaratan administrasi. Saur saha eta teh? Saur Parobi, saurna Curug Sawer mangrupa curug tutupan sanes tempat piknik umum. Sarang nu terang Curug Sawer teh ngan sakedik, janten kedah nyungkeun izin ka ditu ka dieu. Leres saur Asep. Hampuranya kasadayana Bapak teu tiasa ngiring nuju seueur pidameuleun. Teu sawios Bapak. Barudak punten sapertosna, Abi sareng Dedi Dika mah teu janten ngiring soalna aya priogi. Oh nya atuh wios, janten jadina tiluan nya. Angkatna sareng Emang Abi weh. Saurna arahna sami janten teu ageng pangaluaran. Nuhun pisan atuh nya Sep. Singkat carita, Udin, Asep sareng Ujang bade angkat ka Curug Sawer. Tapi Mang Badir bade ngadongeng Curug Sawer, saurna mah Prabu Siliwangi teh kantos ka Curug Sawer. Mangga atuh Mang, abdi ge panasaran. Ngadangu mah Prabu Siliwangi teh bade linggih ka Curug Sawer, tapi di perjalanan Prabu Siliwangi dirogahala ku sagorombolan maung bodas. Di pertarungan eta, Prabu Siliwangi gampang pisan ngaelehkeun sagerombolan maung bodas. Akhirna Prabu Siliwangi anu sakti mandraguna oge bisa ngaelehkeun pamimpinna. Akhirna maung bodas nyatakeun takluk ka Prabu Siliwangi sareng pamimpinna janji sareng sadaya pasukana bade ngadampingkeun Prabu Siliwangi kamana wae Prabu Siliwangi mangkat. Abi mah hoyong terang langsung we Mang, jadi hoyong gara-gara ka ditu. Ai ka Curug Sawer teh bade naon barudak? Bade nyerat perkawis aya naon wae di Curug Sawer teh. Jenis sasatoan naon anu dilindungi sareng ngabahas kapercayaan masyarakat ka hal-hal goib di Curug Sawer. Sok atuh geura marasangkeun tenda Asep, Ujang, Udin. Muhun Mang, bade. Sok mun entos masangkeun tenda gara-gara barobo tos wengi. Muhun Mang, kedap da teu acan beres. Muhun Ujang, Kasep, sok gara-garanya saentos masang tenda barudak barobo. Enjingna. Enjing-enjing nu mimiti hudang teh Asep sareng Udin. Basa anjeunna bade merhatoskeun pemandangan kacida pisan reuasna. Anjeunna ninggal anu kacida ahengna. Jang, gugah heula. Jang, saurna ngaguyah-guyah rerencanganna. Aya naon Sep, meni enjing keneh kieu tos ngagugahkeun. Ngajak mandi mah tong enjing keneh. Jabanding meni tiris kieu, mending peureum deui.
Sanes gitu, sanes abi mah sanes ngajak mandi, ai Ujang. Itu ayen aneh sok geura tinggal. Sabari ngenyang-ngenyang Ujang, kapaksa Ujang cengkat. Tuh tinggal gerak dihandap kira-kira tapak naonnya. Gusti nu agung, eta tapak naon? Kuat kagede kitu, sabari molotot. Ujang ninggal kahandap sabari gegesek soca. Tapak naonnya kuat kagede kitu, sampean kitu piraku badag-badag teu. Aya kitu tapak suku sato sagede piring ceper. Kurang leuwih mah aya. Suku naon nu badag sakitu? Duka maknya we aya suku sagede kitu. Mang Badir nu nembe gugah kaheran-heran naha barudak teu aya di tenda. Pas kaluar Mang Badir ngan kaluar sabari merhatoskeun barudak. Mang Badir nembe gugah. Kumaha Mang, rada capenya. Muhun Sep, da asa capek pisan Mang teh. Bade milarian cai heula nya. Muhun Mang. Udin Ujang nahanya Mang Badir teu aya ekspresi pisan ninggal ieu. Padahal kan aneh jiga nu tos biasa ninggal pisan. Pas Mang Badir tos datang, Mang, ai ieu tapak naon? Maknya hidup tetarerang. Saacan ka dieu kan Curug Sawer teh masih aya binatang anu dilindungi. Aduh, tah naonnya tapak eta? Meureun maung, alhamdulillah wengi teu aya nanaon. Untung Mang miwarang barudak geura bobo. Soalna pasti tos aya di sakurilingeun arurang. Maksudna tos aya sakurilingeun arurang teh kumaha Mang? Hayu entos geura marandi, urang ninggal curugna we. Tah bener saur Mang Badir. Ieu mah kalakah ngomongkeun tapak suku we jeung suku. Barudak tos marandi sareng Mang Badir oge di Curug Sawer, tapi sanes mandi jiga heurian nyocai we barudak oge tos terang naon wae nu aya di Curug Sawer. Janten barudak aruy. Pas entos nepi ka Bumi Asep, Mang, iya aya artos ti abi tapi punten ngan sakedik soalna abi sareng Udin asa teu geunah hate, asa aya hutang. Teu kedah, Mang mah hoyong tuluy aya rasa duduluran anu ayeuna nyangkaruk di hate aranjeun, ulah sirna. Sep, Udin, Ujang kekeh ngempelkeun acisna teras ngomong ka Mang Badir. Mang, ieu tanda hatur nuhun ti abi sareng barudak ngan sakedik. Hapunten, da hoyong namah langkung ti sakitu. Ageung mah henteu sandaknya Mang, kangge meser bako atau pikabutuheun Mang. Astagfirullah, si Asep mah di wios-wios teh, tapi nuhun nya barudak, da pasti diangge acisna ku Emang.